Yo guys, halo guys, malam ini kita akan mengadakan tata rucingan berhadiah uang sebanyak 5 juta. Malam ini karena malam minggu tanggal 14 bulan 2 2021 kita dalam keadaan merendah bikin bersedekah. Kumaha cara? Nah, mindahkeun ieu gelas ti dieu tepi ka dieu. Pindah tempat tapi lain digusur. Cara pindahna perpindahan tempat. Tapi mindahkeunana ieu gelas ulah ku dampaleungeun. Kudu hideungna atawa tongkongna. Lamun anu bisa ulah kieu ieu mah ku dampana. Kudu hideungna ulah kudu bobodasna. Pindah tapi lain digeser. Lamun bisa mindahkeun ieu gelas tah duit yang mana? Amazing. Sok bagian maneh kumaha carana mindahkeun ieu gelas pindah ka dieu tapi kudu hideungna leungeun. Lamun bisa tah yang modal. Oh no. Lain nama digeser. Kudu pindah ti dieu ka dieu. Oh no. Ulah ku hideungna ulah ku bobodasna tapi kudu ku saleungeun. Gagalnya bieu digeserkeun. Sok tapi gagal pan jabab ku ieu taman aya bodasan aya duit mah Salengan, Wak. Gimana? ieu ge pindah ku hideungna tapi kudu aleungeun. Salah. Oh no. Mana teu sanggup? Sanggup, Pak. Mana teu sanggup? Kata dia, Pak. Lain, kudu aleungeun ieu mah. Kudu ku saleungeun. Pindah ti dieu ka dieu teh kudu ku saleungeun tapi ulah ku bodasna, kudu ku hideungna. Oh no. Teu sanggup? Duit lapur. Sanggup teu? Sanggup. Amazing. Sanggup. Eta ge pindah ngan digeser. Kuduna tah pindahna kieu. Tah. Pindah nanti kita. Tah ngalayang. Teu sanggup? Oh no. Teu sanggup. Duitna dicopot gelang. Da teu sanggup. Cara mindahkeun ieu ka dieu lain kudu bobodasna tapi kudu hideungna. Dikuncupkeun leungeunna diasupkeun. Tuh. Aduh. Ya. Bener teu? Kudu hideung tapi pindah. Ya bagus saleungeun. Asupkeun, pindahkeun. Jadi kepikiran dewa. Lain bisa kabata engke. Selanjutnya aya deui tata rucingan. Leuwih parah ieu hadiahna leuwih gede ti ieu. Ya cepat. Aduh kawin terjadi. Oh no. Tah, kusabab ayeuna mah tata rucinganana teu katebak, duitna diasupkeun deui ka atas. Ke minggu hareup urang nyieun deui tata rucingan anu leuwih parah tibatan ti ieu. Demikian malam ini satu tata rucingan tidak tertebak, memindahkan gelas dengan bukan dengan telapak tangan tapi pindah dengan satu tangan berhadiah 5 juta rupiah tidak dapat sama pemain atau bejaan untuk Oh, saya peserta. sama peserta begitu guys, maklum korban pasak.
Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ingat, Bunyikan ini bukan loncengnya. settingan. Salam Garpu Soma.